ditalek kurung jeung kuring hoa bisa silih tudi moal bisa silih tudi. Kacaros di hiji nagara nya teh di nagara meja aya hislah sawios raja nyata Raja Real di serangan nyata ku Patih Lentud nuju ngobrolkeun padung dengan perkawis bade nyerang ka Cirata tung trul datanira ya Patih Lentud coba-coba kaharep diugna kula sangat solo nu taya papadana Lentud ya tapi nu damel Gusti aya pikir saeunaon ieu teh kaula dia ging siring teh kieu Patih pan sidik di imah teh seueuh dangeun sangu coba-coba kumpulkan balad-balad mane urang-urang nyerang ka Cirata Lentud. Oh, saya iraha itu tong diisuk pake tokeun deui Lentud. Poe ieu urang ini ka Cirata kumpulkan balad-balad mane di antarana Esen Lu Kenceh jeung nu Cajabana Lentud tung tapi nu damel Gusti kaula baris ngampalkeun balad-balad kaula saha teh saha wae di antawisna nyata Koja Esen Lu Timah sareng nu sadaya Gusti peralatan kamu mancing ka Cirata beres lamun hasil gaji mana ditaikeun beres Gusti tong boroning kapunut marganing tanaga dalah pati kaula sayogi demi salira. Bener Patih leres mane tong jalir janji moal Gusti abdi salaku Lentud moal bade ngijing gila silok simeulah pokona mah kanggo Gusti sadaya beres hayu urang ini mangga Gusti kaula ti heula ieu Raja Real angkat nyeta mayunan beberes pikeun angkat ka Cirata anu diserangan tasna ku Patih Lentud oge balad-baladna tung trung ari abdi ngiring ngilu maneh kukumul mun eueuh kukumul aing pasti lieur sabab ningali na kana hanap teu ningali ari kaula Esen ngilu sarua ngilu ditalek kurung jeung kuring hoa bisa silih tudi